warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ananda Nur Najmi di kelas 12 IPS 2. Di dia abdi bade maparkeun hasil resensi anu judul bukuna nyaeta Nu Ngageugeum Legok Kiara. Pangarang Dadan Sutisna, pamedal PT Kiblat Buku Utama, tahun terbit 2001. Sinopsisna, teu jauh ti lembur aya tangkal Kiara anu umurna geus ratusan taun anu disebut Legok Kiara. Rea dongengna nu lewat ka dinya cenah balikna terus sok gering. Tapi si Emot jeung si Sadun meuni panasaran hayang ngapuguhkeun yen eta mitos. Ceuk bapa si Emot, di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit, tempatna sanget jeung geeuman. Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina. Tapi Emot henteu percaya kana eta beja, manehna angger penasaran. Hiji mangsa Mang Apin anu sok ngabantosan di sawah bapana ngabejaan rek ngabasmi beurit anu aya di kebun bapana. Sawah bapana si Emot teh nyaeta di deukeut Legok Kiara. Si Emot teu nya-nyakeun eta kasempatan. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu jeung Mang Apin. Si Emot tuluy ngajak si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen eta mitos nu aya teh teu bener. Pas Minggu, manehna indit ka Legok Kiara. Di dinya si Emot jeung si Sadun ngahuleung ningali tangkal Kiara jangkungna kabina-bina. Tuluy manehna balik darada sieun lila-lila cicing di dinya. Di Legok Kiara teh si Emot manggih ucing. Tuluy dibawa balik, ucingna dingaranan si Buris. Unggal poe si Buris sok ngareles. Si Emot nuturkeun, tungtungna mah anjuk ku Legok Kiara. Si Buris tuluy kukurusukan dina anu bala. Pas si Buris kaluar, sirahna kulimis, siga kos ditelemkeun kana cai. Barang disidik-sidik ku si Emot cai anu bijil tina taneuh. Taneuh teh siga kasedot dina kajero. Esukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. Urang lembur teu percaya di dinya loba cai. Ayeuna urang lembur teh teu aya nu sieun ka Legok Kiara. Malahan nu datang ka dinya teh mawa cai. Mung sakitu anu bisa dipikahatur ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.